Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Kanu neme menakan ieu channel mangga wilujeng ngadangukeun carios-carios anu digarap ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Kada hilap anu teu acan subscribe heula nya. Mangga urang lajengkeun carios Jakarana anu dikarang ku Amburos wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah kiwari atuh urang aya jeda sehat tur paranjang yuswa. Utamina pisan mah ka baraya-baraya Sunda anu ngagaduhan hanca carita Jakarana. Nukiwari naskah carita karangan Amburos baris ditaratas bagian anu ka-11. Sakumaha anu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-10 medarkeun kaayaan alam ti peuting nyatana di imahna Nyi Mimin teronya anu mangkuk di Lembur Cukang. Lembur Cukang teh tatanggana Lembur Sindang Sari meureun tolonya. Malah harita jang Jakarana ge aya di imahna Nyi Mimin diriung ku kadang warga satempat. Peda eta aya jajaka gandang nu bisa nyalametkeun Nyi Mimin teh tina udagan para rampog gelonya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti peuting dina jeroning ieu carita. Jangkrik reang di sarada mapaesan kaayaan alam peuting harita di Lembur Cukang. Estuning jempling padahal mah kaayaan di imah Nyi Mimin mah rame di jero teh loba jalma. Horeng si mana horeng Jakarana keur ditanggap caritaanana. Malah harita atuh jang Jakarana anu teu jauh jeung semah-semah. Nyi Mimin aya digireun bapana. Keur kitu pok atuh bapak Nyi Mimi harita. Nya kedah kumaha ngalawana atuh daki aya anu sanggup di dieu mah kaisep. Da pugu ari maranehnya mah atuh tos biasa gelut jeung gelut bae sadayana oge da alah li bela diri. Sumuhun ngenyakeun atuh tah ieu teh anak bapa Jang Usman. Ieu teh lanceuk deketnya Nyi Mimi teh. Nuhun ditepangkeun sami-sami. Tah anu ieu Jang Atang sareng Jang Odang. Tah anu ieu nu rada sepuhan bapa lebe di dieu sareng patua kampung.
gitu deui kadang warga sadayana urang lembur cukang ieu. Song atuh harita sadaya ngajak sasalaman kajang jaka rana bari jenis kenalkeun geuning Mimi teh adina Jang Usman anu harita pernah gelut jeung si Jupri katut si Oded di warungna Mang Duloh teh di lembur Sindang Sari. Jang jakarana harita pok atuh bari jeung rura teret kanu aya di dinya. Muhun kasadayana hatur nuhun. Terus dikarenakeun supados teu asa-asa urang teh. Sanggeus kitu mah terus we atuh harita kene oge ngarobrol ngalir ngidul. Sagala didongengkeun, sagala diomongkeun. Kitu deui atuh Nyi Mimi datang harita ret ngareret ka jakarana bari jeung imut ngagelenyu terus ngomong ka bapana. Naon ge? Mangga atuh sadayana dipiarang taruang heula da. Ieu sangutos sayogi. Heueuh aku. Ieu kasepunkeun ieu. Meni kajong-jongan teuing ngobrol teh mangga atuh sadayana urang taruang heula yeuh. Edang-edang syukuran. Sok Jang Aden kasep mangga atuh di kampus aya di dia mendingan dak ieu ngaran-ngaran di lemur mah. Pak muni Ujang Aden tekedah kikituan Pak isin abdi mah entong nyebat Aden da sanes turunan Raden. Sawios kasep da ari bahasa mah da teu meser ieu sumuhun eta oge teu meser teh mah nanging da kedah saimbang sareng kaayaan atuh Pak ngarah teu complang kadanguna. Sok ayeuna ngaliat atuh Bapak Nyi Mimi nyareng siri hatena mah muji ka Jang jakarana. Nusa terus nama brak bae atuh sarerea taruang balak kecerakan bari jeung sempal guyon gogonjakan teh teu asa-asa teh juga anu karek panggih anyar-anyar. Gancangna ieu carita sabadana rengse dalahar mah harita berdeui we ngobrol bangun eueuh kabosena. Mangsa alam beuki peuting teh kalah beuki rame. Jang Usman, Jang Atang jeung Odang ngarasa bungah jeung betah ngobrol jeung jakarana teh da puguh jalmana es nuning pikaresepeun. Kumaha ari Nyi Mami? Sadengkeun Nyi Mami diukna teh teu jauh jeung bapana. Teu incah-incah ka ditu ka dieu. Tetep camek melak dirinya milu ngabandungan. Sagapeung ret panuna ngareretan ka jakarana. Tapi lamun pareng padu tetep sok gancang Nyi Mimi teh ngelukeun sirahna alias tungkul. Jika nu era pisan. Tapi hatena mah Nyi Mimi teh galecok. Ngupat si muat ka jakarana. Muji kana tangtunganana anu memang kasep samalah hatena ngagerantes Nyi Mimi teh. Nyaam eta jajaka teh nu ngaran jakarana teh meuni kasep jeung tegep katambah-tambah ku sikep jeung kepaber pribadina anu hade hate sok dek tutulung ka batur anu butuh kacida bakal kerasa bagjana lamun parang aing anu jadi kabogohna. Jiga nama muadaekeun manehna ka aing teh da aing mah geus boga pamajikan meureun manehna di imahna mah kitu geurentes ning. Hatena Nyi Mimi bari jeung terus ret ngareret ka jakarana. Anu harita kaparengan keur ngareret atuh prok paamprok tetep gancang atuh Nyi Mimi teh tungkul deui bari jeung hate medag digdug deg-degan. Sok sieun manehna neundeun harpan ka jakarana paur bisi ngalaman Ambon sorangan. Kasubri para wargi cag urang tunda heula atuh teuneun heula sakedeung kaayaan di imahna Nyi Mami. Insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang puseukeun perhatian urang. Nyatana
di sisi Pilemburan dina mangsa tur alam anu sarua. Kocapkeun di sisi Pelemburan, harita teh wanci geus maju ka peuting. Sorak jangkrik bangkong jeung gaang reang di sarada. Kawan tu di sisi sawah, bentang-bentang di langit meuni baranang, nambahan kaendahan alam peuting. Ari di kiduleun lembur cukang katelahna teh lembur cukang. Palembah kebon awit teh harita aya garduh rona ngahaja didinya dipasang nate supaya rada bunyi merenan. Ari harita di garduh rona teh aya opatan. Kahiji atuh Mang Aceng selaku ketua ronda, kadua si Ujang, Jang Utom jeung Ajat. Malah harita teh atuh Aceng geus ngarariung di eta garduh ronda. Gawena teh ngan tatangahan we Mang Aceng mah. Atuh pok si Ujang harita. Maceng, kunaon tatangahan we? Karek oge setengah salapan ge kurang. Isi lain Ujang. Lain tatangahan teu bogoh neangan kartu gapleh di mananya ditundana. Kartu gapleh mah tuh di deket koko. Cokot-cokot ka dieu. Naon? Ya. Waktu berangkeneh wayakim atuh setengah salapan mah urang gapleh heula lah nu eleh dicoreng ku eta tah ku batu baterai anu hideungna ning. Jadi lah sok cokot buru. Dasar atuh heueuh kumaha guluna. Kodongkang si Ujang teh harita nyokot kartu gapleh. Si Utom satujueun si Ajat komo daresep tina bari jeung nungguan waktu ngarona. Jer atuh gapleh harita teh. Sok kacokola euy. Yap lah. Beres. Ya. Sok. Sok atuh saha ieu pangaulana? Sok Maceng. Tah. Lah sok adinya. Sok sahan merek tutup. Ayo Tom, sia tengah ulang. Lah sia keur mikir heula ieu mah. Tah, sok. Ajat. Dibalik ya. Hei, sia teh pagulik lima ditimpa ku genep sia mah. Liar belah ditu atuh. Poho. Lain poho sia. Sok ngalieukeun batur. Sok Maceng. Dah. Nah, sia. Iya. Salamet we bala kenep aing. Sia tah, sok. Aduh, jadol teh aing anyir. Sok Maceng. Kunaon lila? Aduh lewat euy. Tong nyeuseurikeun sia kakolot teh. Linyang sedikeun kakoloton nya. Anu dicecek eueuh deui nya. Sok Jang teruskan. Dah, Sok. Nah. dah. Aya ieu mah euy. Aduh, sok dah. Tah, sok. Aduh, liwat aing euy. Nah tuh make micon. Poho liwat. Dah. Kasugri para wargi tunda anu keur garapleh gawena agar-agaran saleserian urang tunda heula sakedeung ki wari urang kocapkeun di hiji imah nu deukeut pisan ka garduh ronda. Di eta imah aya hiji aki-aki nu katalahna teh Aki Mod. Manehna guling gasahan we gawena teh tedekeun sare lantaran gandeng anu keur garapleh
sok sanajan rada anggang meusan cungkeleung atuh eta aki-aki teh hudang rampayak atuh mukakeun panto imahna. Ai aki mod teh sosoranganan dan sinini mah geus maot lila pisan. Si aki mod harita kaluar berjeung rampayakan mawa centir anu leutik nu dikurulingan ku kaca. Rampeo atuh lelempang murukat garduh ronda. Ting naon maksudna? Sanggeus tepi pok harita teh si aki mod. Gitu tahoy. Ya. Aku itu panemarek ngarona itu kalau kahayo gaple. Ayah, nya atuh ki kenai hiburan. Lain waktu na hiburan, yo aki arek hee kedekeun sare ganeng. Sesorian nanti tadi. Sok lakenakeun ngarona. Ieu mah aing gaple geura dipentingkeun. Aing wajib di luli-luli. Sok aja. Yang aceng deui atuh beli kaos leuwih kolot wae. Beda waktuna lila kene. Nya lila tong ganeng atuh. Ieu mah kumaha keur malila kene kana waktu ngarona nguriling. Hayo we, cakakak deui. Ayo, oranan. Cik aki mod bener-bener amekeunna teh rampayak deui balik muruka imahna. Teu kungsi langgeus der deui Mang Aceng jeung baturna sabab teungeunah cenah manehna khususna Mang Aceng geus lame dong harita teh ku bubuk batu batre nu hideungna. Ya. Sok dia jam lah tong didengit. Entong tarik teuing atuh ngomong euy nya Mang Aceng nya. Nya tong tarik teuing sirina. Alaunan we atuh. Yo nya da si Ujang mah tarik wae. Alaunan atuh alaunan. Sok ya. Sia. Tuna deui sakedeung anu keur ngarona. Ayeuna kocapkeun deui aki mod. Da eta mah aki mod amekna lain lumayan. Manehna cungkel kudang deui teu kaureup sare teh. Panto oge melenge kene encan dikoncikeun kitu teh mah dawuhna naon di jerona oge. Rampayak si aki mod harita teh mawa lantera leutik nu tadi teh. Bari jeung terus mamawa panyiuk cai di eusian cai. Panyiuk di eusian cai terus atuh indit muruka pipir ting rek naon. Horeng si mana horeng si aki teh neangan liang ting liang naon. Sanggeus meunang eta liang asup jempol mah jempol leungeun terus eta cai teh dikucurkeun kana eta liang ari gurimpal teh harita aya kasir mun gede teh kaluar karawak si aki dicekal huluna atuh tetejeh eta teh kanyeuir si aki teh peureusseun eta kasir sukuna atuh eta ngabintihan bae. Parandene kitu diantep pokona masirah kasir tetep dikekeuweuk ku si aki teh ku antara curug jeung indung leungeun. Sanggeus kitu kuriling deui atuh mamawa lantera. Breh atuh ningali gunukan. Horeng si mana horeng dikotok jelema teh. Eta kasir lape cokorna teh dikana dikotok jelemakeun. Muni ramiping sukuna teh eta kasir. Nageang si aki teleumpang deui muru. Nyatana ka garduh ronda. Nah sia ku aing. Ku omong teu bisa ku ieu sia ieu hayang nyaho sia. Ceuk si aki berjeung ngarampayakan. Teu ngomong teu naon si aki teh lung we eta si kasir anu ramiping ku dikotok jelema teh harita dialungkeun kanu keur ngararona. Leo si aki masuk dewe ka imahna. Rek ngadengekeun hasilna kumaha cenah. Kocapkeun anu keur ngarona harita keur paprek-plok we harita teh. Ngayalah sok ya. Sok ya tong ngahulang sia. Ceuk si Utong bari jeung neuteub ka si Ajat. Wah, sok ceng. Oke lah. Aloh. Naon sategang ungas-ingus wae sia mah. Mang Aceng mah gapleh majus itutnya. Dek. Lah si babal deh.
saha nu maju saingan henteu cek Mang Aceng bari jeung nutup ka si Ujang. Ngan saha deui atuh aduh sia jurig. Ieu mah si Ajat yo cek si Utong bari ngaredet ka si Ajat da teh si Ajat mun molotot. Sia maju mah cek si Ajat bari jeung sebungadan. Tungtung apa tuding-tuding kabeh oge. Tungtung nama harita Mang Aceng selaku kepala ronda atau tengeunah hatena ku si Ujang pedah tadi disebut hitut padahal henteu manehna teh si Ujang nya kitu deui kabeh teu hitut tapi nah bet bau tai jelema tah lebah dieu. Tungtungna atuh Mang Aceng teh harita ambakna teh keur mah beungeut lamedong atuh hideung katurung-turung dituding hitut si Ujang atuh tungtung nama wurwe eta pada kartu gapleh teh diawurkeun. Geus maaf ceudeg sigeun mah ya. Geus ini. Bubar. Cek Mang Aceng harita amakkeun pisan. Teungeunah hate cenah keur mah beungeut belang ku hideung camerok katurung-turung pada nuding Mang Aceng hitut. Padahal mah sakadang kalcir jiga nama harita teh aclog-aclogan didinya. Jadi patarare mah tungtun mah bubar we nu gapleh teh. Sanggeus kitu mah harita hudang geus aing tong tulikeun kabeh mah sia mah nyaduk di mana wae sia teh ngemejus kabeh ge apa mau anu ngaku sia mah sing kumaha oge heueuh sia teh da moana naon da urang ge osok atuh cek Mang Aceng harita bari jeung rutret ka anak buahna kabeh cameot atuh kartu gapleh harita ku si Ajat di pulungan dicarekan ku Mang Aceng dah amek kene. Ya nanaonan si make mulungan kartu gapleh geus antepaan lah. Ayo ini. Cik Mang Aceng harita marentah ka anak buahna. Tunda atuh harita nyatana anu keur kaluar ti gaduh ronda. Mang Aceng jeung anak buahna ngurilingan heula lembur maksudna mah keur ngajaga cenah keamanan. Tunda heula atuh Mang Aceng jeung batur-baturna. Ayeuna urang kocapkeun heula di tempat sejen tapi deukeut ti dinya. Harita aya jelema kuluntang kulinting kurang leuwih opatan. Pakaianana sing sarua hideung. Tarangna dibengker atuh ku kain belang, bedog panjang nyolegreng dina cangkeng. Tangtunganana jarangkung gede. Budi basongotna atuh eta jalma nu opatan teh tayalihan iwal komplotan rampog siluman belang nyaeta si Odet, si Dodeng jeung si Asdur nya kitu deui si Juha geus aya di dinya. Geus tarpi kalebah dinya biasa we deuk ngaranjah ka lembur cukang cenah. Bok atuh si Juha harita. Euy geus tuh dicukup juga damainya urang mimitian asup ka lembur lantaran waktu geus maju ka peuting pisan ya jigana geus loba anu malolor urang lembur ieu teh. Ayolah tapi urang teh ya kudu ati-ati bisa Kang nya bisi kanyawan corona. Ronda dua siki wae batu gampang sakali ngagebug oge mantong. Mantong sok gagabah ngomong teh. Sahanunya sia teh lemur ieu teh dijaga corona anu jumlahna lobaan sok arek kumaha. Si Dodeng harita rada muncereng. Si Oded atuh teu panujueun lantaran si Oded mah atuh lamun nanaon oteh sok sologoto hirupna teh sagala tindakanana tara diperhitungkeun untung jeung rugina. Ke tapi ieu mah jiga lembur anu didatangan ku dewek jeung si Jupri kamari ieu dah sabab dewek apal kene euy kana jalan-jalanna lamun teu salah tuh belah ditu teh aya kebon jahe teu jauh ti dinya warung. Harita dewek duaan eureun di dinya malahan mah loba imah-imah anu aralus. Ngadenge kitu pok si Juha harita. Ya halus atuh lamun kitu mah euy Ded. Tangtu si laing geus apa kana jalan-jalanna
lamun kapaksa urang kudu kabur ye. Nya ayolah pokokna mah gancangan lempangna tong loba micenan waktu. Sanggeus babadamian kitu mah bring we atuh opatan teh neruskeun hanca lalampahanana. Sasalingkeran nuru atuh nyatana kalembur. Kajaro lembur jalanna milihan anu rada suni-suni jeung pararowek. Sabab bisi kanyahoan sabot keur leumpang ti kajauhan. Kelentung kadenge harita teh. Anu keur ngaronda nakolan awi mata kelar jeung mata waas. Tanghi, tanghi. Ulah sore teh, ulah sore teh. Dijieun tina awi ditakolan munikeun karatok mata waas nu gadengekeun. Sanggeus babadiamean kitu mah atuh hairtan opatan mareke baraju hideung oge harita terus saleumpang teu oleh sasalingkeran. Ganroh dua opatan nyalingker kanu buni kabeneran aya rungkun cau lebah dinya teh tempatna poek munikeun kameleketak. Belah dinya mah harita alus pisan patempatan teh. Terus opatan mereka baju hijeung teh harita cara icing lebah dinya. Bari jeung ngawaskeun ronda-ronda lila-kulila mahlar atuh. Harita teh laliwat ronda anu opatan teh. Ngabagi tugas ngaronda penting harita mah diantarana aya Mang Aceng jeung batur-baturna anu tiluan. Leumpangna teh ngabring ngarakolan kohol bari jeung ting kecowi. Lain ya bela tantu ye. Aduh tangi batur salembur baraya sadesa tangi ulah ti berating hees. Ceuk Mang Aceng harita bari jeung terus selumpangan digenangan jatana ku surah kohkol dieun tina awi. Lain teh Mang penting ieu teh nya meh mun dijempling kieu jemplingna mun bangetan kieu nya mun ditieun pisan duh ngeunahna mah lamun hees di imah yeuh. Ceuk si Ujang harita teh bari jeung leumpang ti heula. Ngeunah sare mah euy ngaringkuk bari jeung disimut anu kenal kumaha urang teh boga kawajiban ieu pikeun ngajaga lembur anu kadengena meh asa beuki hareng-hareng wae barudak. Loba pisan kajadian-kajadian anu lemburna dirajah ku garong cenah mah. Ceuk Mang Aceng harita salaku kepala ronda keur kitu celengkeung atuh harita nyatana si Utom. Puguh oge Mang samalah mah 2 poe anu geus kaliwat apan aya tukang parabotan dipegat di jalan, duitna dicokot, barangna diruksak, jelemana disiksa. Dasar rampog teu uyahan teh gablek pisan kinten-kinten. Untungna we aya nu nulungan cenah cek beja mah. Kacida telengesna rampog teh dalah nya bener teu boga pisan ras-rasan. Bangu salampahanana anu keur ngaronda urang kocapkeun di anu opatan anu pating kulinting dinu poek
Sakabeh omongan Rona kadengieun ku si Odet jeung batur-baturna. Lantaran geus deukeut kalebah dinya. Lar atuh nu ngarona ngaliwat ka pelebah rungkun cau. Bari jeung nyebrot-nyebrotkeun batre nyaangan anu parwek. Maranehna atuh teu nyarahkeun lamun lebah dinya aya 4 jalma anu keur ngadarapong bari jeung nyarumput di lubuni. Leos teh ngaleos teu aya curiga saeutik-eutik acan. Nu Adindit erek nguriling cenah ka tempat sejen. Lain sanggeus ronda Adindit masih Odet atuh jeung batur-baturna gancang ting pun cengis kalaluar tina panyumputan. Terus salimpang deui rerencepan milihan jalan anu poek. Pok si Juha ngomong lalaunan kitu ge. Tuh aduh, roda geus Adindit euy. Ayeuna urang arek ka belah mana ieu, Ded? Ka belah dinya Juha. Tangke jadi itu mengko ka belah kulon. Saeutik mengkona teh di dinya aya imahnya anu pangalusna tah. Jigana nu bogana ge jelema beunghar euy. Loh, ade tuh imah saha teh si lain apa teh henteu? Nyaho teh teuing sia mah jero-jero teuing nanya teh nyaho aing dari urang dia. Lain dua satu Juha. Aing teh nyaho teu apal dewek mah. Kan boga nama tapi basa ngaliwat jeung si Jupri nya imah eta anu pangalusna teh euy. Urang gawean yuk. Mentong lebah ngomong lah. Cek si Oded harita muni asa bang nyahona. Terus atuh si Oded lempang panggeulana ngalengkana gancang tapi bari jeung ati-ati. Paruman rancing geus kumaha we cedeug badog ngawaskeun ka sabenerning eta tempat. Adi tutuk tukang baturna nuturkeun mending ngaleut mending ngabring pok atuh si Asdur harita ngomong lalaunan deh teu serikna ngaharewos kana ceuli si Oded. Kumaha lamun masih keneh nyararing euy. Dengekeun sia teh Dur nya asongan bedog sia goblok atuh. Beheungna asongan bedog nya si lain mah belegug tadi piara wae sia. Kakara sia teh ngagarong teh pan kamari rencana geus diatur sia ku si Dodeng. Manya atuh poho deui onaman si lain teh. Nah inget kene atawa geus poho sia. Nya. Dewek ge ingat ka si Juha jeung si Dodeng asup ka imah dewek jeung si lain ngajaga di luar tah. Jadi si Juha jeung si Dodeng cenah asup ka imah dewek jeung si lain ngajaga di luar pan gitu lain. Itu sia goblok. Mangga siat montong ngecuih wae sia. Ayo buru lempangna. Terus atuh harita baranehna lalempang deui atuh muruk ka hiji imah anu pangalusna teh. Dekat catur lila jalan harita atuh geus tarepi we ka hareupeun eta imah anu memang gede jeung alus. Pakaranganana lega, loba tatangkalan jeung kakembangan. Terus opatanana pating salingker kanu poek. Bari jeung ngawaskeun kana mangsa cekap waktu cukup cang para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Hatur nuhun kana perhatosanana mugia janten pambeberah manah. Insyaallah enjing urang lajengkeun dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.